kisah tentang umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Kangjeng Nabi Syuaib teh hirup di negara Yordan, perkampungan Ma'an. Ibu kota ngarana ibu kota Ma'bad. Kemudian negara ngarana Yordan. Kabeneran di Madian. Ibu kota Madiana ngarana Mabda. Perkampungan imahna ngarana perkampungan Ma'an. Kangjeng Nabi Syuaib teh hirup teh di tengah-tengah manusia nu kerusak. Karusakanana nu kamari dijelaskeun ku Gusti Allah, digambarkeun dina Al-Qur'an, dina ayat nu kamari hiji, indah jasa ngurangan timbangan. Dua, ngurangan takeran. Tilu, selalu menghitung teu beres ujung-ujungna. Opat, caricing di jalan, nyana maling, nyopet, ngagarong, begal. Caricing di negara teu aman masyarakat lantaran nyana ngalaksanakeun muksi, cukai jeung meres terhadap masyarakat. Kuabeh acak-acakan di kalangan pedagang geus teu rapih nakerna jeung nimbang jeung ngitungna. Di kalangan bangsawan kitu keneh nu ayangan rentenir madulu. Di kalangan negarawan ngalaksanakeun birokrasina luhur pisan kajujuran, meras jeung nyuke. Peribadahanna nyembahna lain ka anu ngadamel langit bumi tapi ka patung, ka batu, ka kayu. Kafir. Diutuslah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Tapaheula nyana di guha Mabda. Mentek lamun urang ka Yordan terus ke arah Madian, belok kanan ka ditu nu endek ka makom Kangjeng Nabi Syuaib. Di belah kanan aya gunung-gunung, di dinya aya bolong-bolong. Eta teh urut tapak Kangjeng Nabi Syuaib alaihissalam. Belah dituna aya gunung khusus, gunung Mabda. Eta aya liangan, aya dibentukeun tihang di hareupna, aya liang mun urang asup teu bisa bari nangtung kudu bari mendek. Di jero eta teh paranti tapak Kangjeng Nabi Syuaib. Di jero eta guha aya 10 makam gua. Kitulah Kangjeng Nabi Syuaib teh terus ibadah ka Gusti Allah. Kabelah dieuna dibere mukjizat, turun malaikat Jibril alaihi salam. Mukjizat dat teu kagok Allah mere ngan sifatna titip doang. Tongkat titip Syuaib nu engke asli nama kudu dibikeun ka minantu maneh nu ngaran Musa, nu bakal tarung gede-gedean jeung Raja Firaun. Geus disiapkeun ku Gusti Allah. Malaikat Jibril janggakeun tungkat ka Kangjeng Nabi Syuaib, ti mana ieu menang ti mana, apa menang ti Gunung Karang gitu. Malaikat Jibril Gunung Karang mah ngaco. Ieu mah menang ti surga. Oh, nu mawana sa Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Masyaallah. Jadi eta mah tongkat kayuna, kayu menang ti surga. Pasihkeun ieu ngagunakeunana kumaha ceuk Kangjeng Nabi Syuaib. Gunakeun ketika peuting besi hayang cacaan kitu keun. Waduh. Marka dua besi aya hewan-hewan anu galak sok totokeun ka arah. Bahkan lamun hayang ningali ngabuktikeun keistimewaan ieu tungkad ketika anjeun Syuaib berhadapan jeung orai
ore leutik atau ore sedang atau ore gede sok geura kitukeun bakalna salangap sorangan eta situngkeun cek Kanjeng Nabi wah geus lang hiber deui malaikat Jibril keluarlah Kanjeng Nabi Syuaib bawa tongkat tetap jalan kita yang ngabuktikan Kanjeng Nabi Syuaib iya warai coba cek jalan teh nyana ge sarua aja jelema panjana atuh lain jelema deui jelema leuwih ti jelema bener bae nyana turun ti Gunung Mabda kemudian kahandap leuweung Yordan teh rada aja ongkolnya rada kanu bala rada aja nyana ternyata geus disiapkeun aya orai dinya woi orai nyana ge tetep rada ngarenjang sebab orai itu gede ari tungked sabira tungked kan segede kieu aya bisa ngadahar tapi nyana yakin nu mawana malaikat Jibril alaihissalam mukjizat ya begitu orai itu luhudang calangap nyana ngarenjang hampir ngajedag gitu gede teuing nyobana cak Allah dicoba kudu letik-letik mah kagok meneng gede langsung oraina dikitukeun maksudna mah moal dibalangkeun moal dek dicekelan jadi titahna ge dicekelan bae cek malaikat Jibril cekelan bae asal dikitukeun huluna kulantaran kaget kabalangkeun henteu maksud da mah teu maksud kabalangkeun dah nyana geus leupas aing digegel moal yeuh jadi kaget nama hiji eta kabalangkeun nomor kadua nyana kan geus teu nyekelan eta mah kan kaget pokos anu di taman safari eta kan dibere besi jadi satungtung besi na dicekelan teh mau naekeun aya besi eta teh besi mana di Palembang bener besi di Palembang aya anti maung di Palembang teh aya anti maung besi mun dicekel ku urang moal eta mah kula aya boga kula besina bener ieu mah besi endek nyobaan ka ditu los kula mancan nyobaan besi endek los kula ge boga ngan nyobaan coba bae besi endek di bawah mah kiai menang di mana ulah tatanya nang di mana heulanan maksudna coba bae ka ditu lamun memang bener teu di dahar asli berarti lamun teu di dahar lamun di dahar atuh geus sakitu ayana aduh barang dibalangkeun teu kabalang teu maksud dibalangkeun kabalangkeun ku Kanjeng Nabi Syuaib orai anu dicekelan tongkat nu dicekelan kabalangkeun ngerbingan jadi gede calangap ngagedean orai nu aya atuh pan Kanjeng Nabi Syuaib ge kaget pan tongkat jadi orai engke kumaha aing nyokotna deui aduh kaget jadi kaget wow orai dilegleg glok datang kepeak orai nyana geus diebe di sisi gunung aing nyokotna kumaha ieu ceknya nyokot deh ya bisa-bisa Jibril turun deh nyarekan aing gitu waduh tapi tekebel eta tongkat ngaletikan orai eta biasa deh ya kadinya Kanjeng Nabi dikitu-kitu orai lain ya ya toelat tuh ya toelat geus jadi tongkat dicekel plak berangkat Kanjeng Nabi Syuaib dakwah ya Allah ya Rabb Kanjeng Nabi Syuaib dakwah dibere mukjizat ku Gusti Allah tongkat sanajan eta merupakan titipan nu kudu dibikeun ke kapimintang-pinantueun nyana ketika geus jadi jeung anak manehanana ieu Kanjeng Nabi Syuaib dakwah terus-terusan barang penting asal hudang dakwah lain narurut saat eta endahan nyian persekutuan masyarakat dihandap dihile dan ku kelas menengah dihile dan ku tokoh-tokoh masyarakat
bangsawan-bangsawan ka usik kabeh lantaran ieu Kangjeng Nabi Syuaib nitahan ibadah teh ka Allah anu ngadamel langit jeung bumi sementara loba nu geus kangeunaan kapan pemerintah tokoh masyarakat diberian dihandap dengan gaya nyana masuk ke kuil-kuil ke kelenteng-kelenteng masuk ke berbagai tempat peribadahan patung diberian tetap Kangjeng Nabi Syuaib dengan gagah nyana dakwah terus aya jelema nu hina jasa datang ka Kangjeng Nabi Syuaib ya Nabi Allah kula panempokeun cenah di imah kunaon kula gering pemajikan gering anak gering ayo lamun calager kabeh kula dek iman nah lumayan ye cek Kangjeng Nabi Syuaib boga 3 mah ye mulai ti aki-aki jeung nini-nini di mana imah itu di ditu di perumahan maan ayo kadeu itu ayalah imah nage ndek runtuh nini suku nangis laletik jasa aki-aki gitu keneh rampang rempeng boga anak maruriang ngadonga Kangjeng Nabi Syuaib ya Allah ya Rabbi abdi aya saguna-guna nama ieu tongkat besi salah ngan ku abdi lah dek digunakeun bae supaya ieu nu tilu bisa jadi kekuatan Gusti abdi ngadoa ka Gusti nyuhunkeun mun aya kawenangan abdi bejaan mun ulah atuh ulah ieu mukjizat ieu besi salah ngagunakeun abdi mah ieu abdi geus jelas yakin jasa geus ningali kada daekna tapi ngagunakeunna tetep besi salah oh batur mah boga kaistimewaan bebeja ka Allah urang mah batu combong main kata-katakeun bae ketrek teu bisa kitu tuh teu bisa tetep bebeja heula ka Allah Gusti abdi bogoh ye kawe itu ieu deuk dipelet melalui combong meunang henteu Gusti kudu bebeja gitu datang ka kiamat sia moal menang-menang nah langsung turun mukjizat ka Kangjeng Nabi Syuaib bantu kudu dikumahakeun Gusti toelkeun oh ditoel langsung cek Kangjeng Nabi Syuaib mana nini ieu geus sabaraha ieu geus sabaraha lila muriangna beuh ieu mah muriang teh ti pas lahiran nu ieu bae datang ka kuari beuh cak aki-akina teh bisa dipergunakeun cak sok aja ngomong kitu ya guys bismillahirrahmanirrahim Allahumma aslih ya Allah aya doana tah mal dibikeun ku aing sebab eta manjur teh doa eta mah teh sapirangan sabaris doang teh sabaris doang doana ngan sabaris doang Allahumma aslih qalbi masyaallah pohara jasa teh berarti kan diberesan hate supaya ieu kadinya ulah hayang nanaon pan urang mah mencet buka kahayang geus bogoh itu pudoli mah teh lain deui teh ieu mah mencet teu sapencet-pencet tah dua tak adi doaan heula ku Kangjeng Nabi Syuaib Allahumma aslih qalbi masyaallah wa azil aibi ya karim pohara jasa teh doa beresan hati abdi supaya mulus deuleu ka Gusti jeung pangleungitkeun ka cela abdi nurutkeun Gusti masyaallah wa zayyinni ya Allah mali teruskeun doana bae geus tah mah rahasia atau geus rahasia lain pelit sebab itu bisa pakai pelet masalahna asal geus wa zayyinni bae kan lain deui tah rada waduh lain deui tah mah atuh ka ditu masyaallah hadi warzukni ka ditu waduh geus moal bae ka jeung ojol jeung sapi lah ieu mah doa mukjizat lain lalagaan langsung diusap sabada di doa toel ku Kangjeng Nabi Syuaib si sukuna si dampalna di toel toel hiji deui harita keneh si nini ngaluncat cager cak eta cager langsung ka hareupeun Kangjeng Nabi Syuaib asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Syuaiban rasulullah
langsung mana deh nomor yang itu anak di juru geus teu daya teu upaya langsung toelkeun ku Kanjeng Nabi SAW kana embun-embunana langsung seri kikiran udahnya naga sarwa maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Syuaib Rasulullah langsung bapakna maca 2 kalimat syahadat keluar bareng jeung Kanjeng Nabi Syuaib dakwah berangkat tiluan boga umat tilu Masya Allah perih lamun urang ngadengekeun Nabi nu baheula cangkel lamun urang ngadengekeun dakwah Rasul nu baheula nyeri lamun urang ngadengekeun urang mah kuari dakwah lain dakwah kuari mah urang mah dakwah jeung papada urang sakadar ngalempengkeun toh dakwah mah kafir Buddha supaya asup Islam, Kristen supaya asup Islam, Katolik supaya kafir, supaya maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang lain dakwah sakadar ngalempeng-lempengkeun doang ieu mah. Ngalempeng-lempengkeun ge teu daek lempeng. Ai keur di majelis bahasa lempeng ye. Barang keluar bae bengkok deui. Datang ka ieu mah ngaringkel. Masya Allah Kanjeng Nabi Syuaib terus bae dakwah nah iyalah amanat ti Gusti Allah cek Gusti Allah lempengkeun Syuaib ilu fa'auful kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wa la taqudu bi kulli siratin tu'iduna itu watasuduna an sabilillah wa tabghunaha man amana billah man amana bihi wa tabghunaha iwaja eta nu didakwahkeun sakumaha kamari cek Kanjeng Nabi Syuaib wazkuru id kuntum qalilan fakassarakum tina tilu berkembang kan boga dulur pada tanyana nu tiluan teh boga dulur ngadatangan dulur hehe ulah cicingeun Nabi Syuaib teh Rasul boga mukjizat naon mukjizat tungkeun di antarana kula ditoelang cageun kabeneran cenah kula rada torek ge seutik ieu ai setik-setik gua usul diangsongkeun atuh nu gede-gede bae nu gede-gede itu cenah cuma nanya ngabuktikeun datang ka Kanjeng Nabi Syuaib ku Kanjeng Nabi Syuaib nyanan can menta-menta aja lina lina kade dicekel ku Kanjeng Nabi Syuaib digosok-gosok ceulina ih yang cek cenah nu torek teh can bebeja can dia korek-korek cager langsung maca 2 kalimat syahadat tah dulur ti nini maca 2 kalimat syahadat kabeh dulur ti aki maca 2 kalimat syahadat terus anak-anakna dakwah bareng alhamdulillahirabbil alamin Kanjeng Nabi Syuaib berkat mukjizatna tadi alhamdulillah geus rada ayaan kuari mah lamun dakwah ke daerah anu geus aya nu nyambut dakwah ke daerah anu geus aya nu nyambut dakwah ke daerah anu geus aya nu nyambut perumahan-perumahan perkampungan geus aya nu nyambut beuki terusiklah pemimpin negara Yordan saat eta pamimpinna ngayakeun musyawarah para penggawa ulah cicingeun yo Yordan milik urang maju mundur di tangan urang ulah dianggap nuaran Syuaib pilih di antara dua bunuh usir lakukan tidak mau tahu oh harajas emang kumaha gitu lalakona jadi Rasul mentek makin tupar nomor hiji Kanjeng Rasul cocobana paling gede kedua wali-wali Allah cocobana gede ketilu ulama salafus sholihin cocobana gede makin luhur makin loba cocoba aja makin gede urang mah pikiran teh lain kitu makin luhurnya lah makin loba berkat mah sia maka berkat bae pikiran ulah mikir berkat jadi lamun carita kiai anu wali anu urang mun carita wali Maulana Hasanuddin baheula perang eta teh lain lalagaan ngalawan Inggris perang teh ngalawan India anu persekutuan saat eta kapan Cina India kemudian kitu termasuk Eropa ya Jerman ya Perancis ke tu Inggris Belanda
dilawan ku Maulana Hasanuddin nu mantak eta masjid Banten aya lapangan ka dieu eta urut tarung ngadu suara jeung Mr. Scott baheula Mr. Scott jago nyanyi hebat jasa suarana nyana selalu menyanyikan melalui gitar nyanyianana nyanyian ketuhanan Kristen nyana lobalah anu ngaluturkeun ditandingan ku Maulana Hasanuddin melalui bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ieu Masjid Banten di dia aya kulah kaharep ka belah dieu di dinya aya panggung naik ka luhur panggung Syekh Maulana Hasanuddin mendengungkan Al-Qur'anul Karim jam 12 peting. Begitu dibacakan ku Syekh Maulana Hasanuddin Al-Qur'an jelema harudang kabeh daratang kabeh ya Allah ku ngeunah-ngeunahna suarana. Coba bacakan ku Haji Pendi atuh anu keur hudang ge molor. Iya, nuantak turunan Maulana Hasanuddin mah ulah kaget mun ngarenaheun suarana di dituna. Wow, adu kekuatan kan eta adu kekuatan suara eleh Mr. Scott. Kusaha ku Syekh Maulana Hasanuddin lantaran hebat jasa Syekh Maulana Hasanuddin daya tarik suara bakhroja dan lain sebagainya. Setelah Syekh Maulana Hasanuddin membacakan Al-Qur'an langsung dijabarkan dakwah lobalan wa rasul Islam otomatis kan peperangan. Perang Syekh Maulana Hasanuddin memang teu perang eta si jagur nu dimimitianana baheula ngaranna Ki Jibat kemudian Ki Kuat kemudian Ki Amuk kemudian Ki Jagur ye atuh urang-urang Banten teh nyokos kitu acan eta jagur teh ya nu kabari kulay caritakeun anu ngan saukur boga daya 65 meter tapi dengan doa Syekh Maulana Hasanuddin tulis alif ba ta sa alif la saifa illa fata illa alif la saifa illa dzul faqar isbir eta bacaanna alif batasa nah matak lamun eta diwirid urang gagah kos jagur ye coba teu cenah kiai wiri menta wiridanana ulah geus magelut bae ulah kejang perang tah mah yang perang mang perang kayak dibere pokona mah asal perang bae geus teu kudu wirid di inuman sakali tembak bae ya aduh kiai teman teu kudu diinuman kos itu mah bakal paeh mah atuh geus bae kos kitu bae tah jadi teu sembarangan eta ditulis da alif ba ta sa kahadlap di dieuna kasisi ka dieu terus belah luhurna khairul ummah itu naon karangaranna khairul ummah subutul iman eta tulisan aya 2 di luhur di sisi bintang di hareup aya nu kadeuleu mun urang bisa neuleuh bintang urang kabareneh di hareupna teh aya nu genep aya 7 aya 8 9 kadeuleuna ku urang kumaha kadeuleuna bang kumaha perang makin luhur makin perang kuari ge ulah kadeuleuna ngeunah-ngeunah sebenarnya mah nu hararebat eta dicoba ku Gusti Allah mun urang na teu nyaho cobaan kan terhadap dirina nyada teu pernah nyarita teu meunang batal mun nyarita teu meunang urang mah kakara boga masalah setting di bebeja bae kunaon au teu kuat kunaon pepes hulu aing atuh kunaon dipepeskeun emang kunaon nu kolot marah bae oh urusan kos kitu mah geus teu kudu bebeja ka aing itu pepeskeun habak hulu sia aduh cenah hulu nu handap ngeunah hulu nu luhur puyeng atuh sia teh ngeunahkeun hulu nu handap ngalobaanlah kuari ngalobaan iyalah pemimpin-pemimpin bangsawan-bangsawan tokoh-tokoh nyin persekutuan untuk melawan Syuaib nemantakuwal kuru cekang yang Nabi Syuaib maneh kudu areling kudu aringat il kuntum qalilan ketika maraneh teh saeutik baheula pakasarakum kemudian dilobakeun ku Gusti Allah saeutik lantaran sesa maneh teh siksa di zaman Kangjeng Nabi Lut sesa siksa Kangjeng Nabi Lut di zaman Kangjeng Nabi Soleh tersisa lantaran siksa saeutik bilangan teh dilobakeun deui ku Gusti Allah fakir baheula disugihkeun ku Gusti Allah lemah baheula dikuatkeun ku Gusti Allah
nu sabenerna mah tina lemah jadi kuat, tina fakir jadi sugih, tina saeutik jadi loba. Kudu inget ka nu merena ka Allah, mestina mah kudu taat lain kudu maksiat. Dakwah Kangjeng Nabi Syuaib, wadkuru id kuntum qalilan. Singareling ketika maneh baheula saeutik jadi siksa baheula teh ku Gusti Allah, kemudian berkembang biak jadi loba. Kosa geus da loba kuari maksiat lain taat. Mestina mah tatadina saeutik loba jadi taat, tatadina lemah kuat taat, tatadina kitu fakir sugih kudu taat. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Deuleu ku maneh kubaca ba akhir-akhirna jelema anu nyieun karusakan ngabohongkeun ka para rasul-rasul Allah, di baheula nu ngabohongkeun ka rasul Allah disiksa ujung-ujungna. Umat Kangjeng Nabi Lot diangkat anu ka luhur buatingkeun siksa. Umat Kangjeng Nabi Soleh ledek jeleger. Umat Kangjeng Nabi Hud angin teu kira-kira siksa kabeh ge. Coba wanzuru deuleu kaifa kana akibatul mufsidin. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu, lamun bae segolongan nu hariman billadzi ursiltu bihi, kana syariat hukum nu kudu diutus melalui mawa hukum eta. Wa ta'ifatun jeung golongan lam yu'minun teu hariman. Dulur pasbiru salalabarnya hatta yakumallahu bainana, sehingga Allah ngahukuman di antara urang. Wa huwa khairul hakimin. Allah nupang bagus-bagusna jeung mangpang adil-adilna tukang ngahukuman. Tadap urang ka Allah bae sing sabar. Mulai ka usik penggede setelah manehanana ngadenge terus-terusan dakwah Kangjeng Nabi Syuaib melalui tongkat nu selalu dibawa, kadang bisa pendek kadang bisa panjang tongkatna. Maka pemimpin Yordan saat eta khususnya di Madian ngayakeun gerakan untuk selalu membunuh ka Kangjeng Nabi Syuaib atau ngusir. Mantak diabadikeun dina Al-Qur'an. Qulal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak min qaryatina wa la ta'udunna fi millatina. Cek para pembesar-pembesar negara Yordan saat eta jelema anu talakabul sombong luar biasa di kaum Kangjeng Nabi Syuaib nu embungeun iman, embungeun percaya ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Syuaib. Nyana ngomongna, hei Syuaib lanukhrijannaka ya Syuaib, ulah sambatkan ya kaulah bakal ngusir nyaan kanyu. Walladzina amanu jeung jelema-jelema nu nuturkeun ka maneh pengikut maneh bakal diusir min qaryatina tina negara kami. Ulah aya hiji-hiji acan boro hiji sapopong ulah aya. Ingat awala ta'uduna atawa maneh kabehan buar balik deui fi millatina ka agama kami, agama nenek moyang. Pilih di antara dua. Lamun maneh yang salamet balik deui ke agama kami, lamun maneh tetep bae diusir ku kami di samping pengusiran pembunuhan. Ya Allah ya Rabbi, endeu kumaha mamarukan mulai ayah kekerasan terhadap kaum Kangjeng Nabi Syuaib anu nuturkeun Kangjeng Nabi Syuaib. Geus puguh nu dibunuh, nu kamari hiji terbunuh jawara-jawara anu geus dipersiapkeun supaya ngabunuh Kangjeng Nabi Syuaib mundur kuari. Lantaran jawara nomor hijina kabari nu deuk kalawan Kangjeng Nabi Syuaib modal. Kamari geus dicaritakeun panggil ku penggede-penggede negara, coba sas anu siap ngabunuh nyana culak-cileuk sia syaulah ih aing mah kebeneran teu mau pedang aing tah lain kitu syaulah sih. Kabeh sararieu menghadapi Kangjeng Nabi Syuaib emang kumaha gitu gagah Kangjeng Nabi Syuaib. Matak Islam jadi pemimpin kudu gagah teh ya. Nah iya dalam rangka menghadapi musuh Allah. Geus urang jadi boga presiden teh kudu gagah. Terus sia maju seuri wae. Meureun presiden sia teu gagah bener. Ketika Amerika ngalawan ka urang lamun teu gagah, ujana mah diajak belusukan.
belusukan. Nah, Kanjeng Nabi Syuaib terus dakwah sementara pemimpin negara siap membunuh atau mengusir atau balik diri ke agama. Tidinya lah Kanjeng Nabi Syuaib ngumpulkeun penganut-penganutna ngadoa ka Gusti Allah, Gusti abdi dakwah teh encan datang kana klimek, encan maksimal abdi dakwah teh lantaran abdi ge terang dakwah teh kudu mayoritas iman ka Gusti, ieu maka karak minoritas tapi sementara ieu ai ka abdi mah berenang teu waranian, tapi kapan pengikut-pengikut abdi anu iman ka Gusti ieu teh anu sabaraha nu dibunuh, sabaraha anu dicacak, ge sabaraha anu dipicen, geus sabaraha anu teu kanyahoan kuburanana abdi nyagakeun ka Gusti. Sementara ieu makin dahsyat luar biasa, pemimpin negara berikut penggede-penggedena ieu dekayakeun pengusiran nyagakeun sadaya ka Gusti. Gusti kudu kumaha ieu abdi teh? Nemanta Kanjeng Nabi Syuaib ngajawab, qala awalau kunna karihin qad iftaraina 'ala Allahi kadziba wallahu alam bisawab.